Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang tidak ditenai tiasa patepang dangu di channel Londok Salto. Alhamdulillah urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna kecelakna Cimata Panganten karya Aukok. Mudah-mudahan karena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu hiburan kamu mitra-mitra sadayana nya. Di mana wae aya mah di suklakna di siklukna nunjuk di daramel di konveksi di garmen di pasar di supir di kantor swasta, kantor negeri, para tentara, polisi sadayana we nya wilujeng mancen tugas we kanggo sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana sing dipasihan kesehatan, amin. Seperti yang kolong tinggal waktu semangat urang dirajang ke bae dongeng sudah wilujeng ngadang rung nongkrong. Para mitra kaum dangu sadayana, Ardi, Narnia jeung Dinar anu ngararobrol pang-pang nama Dinar anu diajakan ke kantor nu kebenaran Dinar oge daekeun tur hayangeun karanan ka kantor teh. Sabab Narnia ningali Dinar anu memang ayeuna geus sehat jag-jag nya kitu di Ardi ningali anakna. Boga rasa Ardi oge anu geus kudu resign di kantor beureunan. Kahiji kakolotan kadua-duana rek majukeun jadi anak we nya teh Dinar. Dinar oge sajeroning oge Dinar teu kuliah cek paribasana sakolana oge kur nepi ka kelas 3 parijeng henteu tamat kelas 3 oge da kaburu boga penyakit tapi senteuna Dinar boga pengalaman sabab selama 3 tahun manehna lumpuh teh henteu cicing ngajentul tapi mantuan anu jadi kolotan di imah ngaliwatan laptop na tangtuna. Jadi seutik gedena meureunan Dinar geus boga pengalaman di bidang perusahaan. Bapakna anu pinter sanajan Ardi kur lulusan SMA. Narnia anu memang kur nepi ka kelas 3 sarua di SMA na teh da keburu hamil ku Dinar lain hamil di luar nikah. Da nikahna mah geus lila ngan pada hamilna we kabarengan kelas 3. Da kawinna mah kelas 2 kapanana apa sorore. Dinar oge alhamdulillah daekeun poe Senen Dinar arek dibawa ke kantor arek di pangihkeun jeung klien jeung itu jeung ieu na lain hartina gurung gusuh pikeun ngaganti Ardi lain ngan pedahnya saeutik gedena we supaya apal yen Dinar teh mangrupakeun salah sahiji keluarga di perusahaan manehanana. Waktu anu nyerelek kepiting Dinar anu memang pagaweanna sok ngutik-ngutik we kana laptop neangan pengalaman dina laptop neangan ilmu pangarti maca itu jeung ieuna anu tangtu sanajan Dinar memang teu sakola tapi Dinar saban poe saban usik ceuk paribasana ngaluangkeun waktu teh ku maca masalah ilmu anu dipikaresepna. Intisari kadang-kadang buku oge nepi ka sababaraha hiji intisari tina segala rupa we pengalaman saeutik gedena Dinar teh ngajangelek jadi hiji wanoja anu lumayan pinter sabab manehanana ge sanajan teu sakola pengalaman macana teh sirik saban poe ai ku maca mas lantaran maca teh mangrupakeun ilmu buku teh gudangna ilmu kasebut sagala rupa aya di dinya babacaeun dina dinya apal ek nyokot naon nu penting asal daek macana saeutik-eutikeun pasti bakal nerap kana hate urang teh. Peutingna ding Dinar harita nu geus sare neng Dinar anu geus lalayepan kahudangkeun ku sora anu manggil duka ti mana datangna eta sora. Dinar. Neng Dinar anu kakararek ngaleyep ngan koreja teh hari udah hudang culang cileung ka kenca katuhu ret kana janela eta janela teh nu katingali ketebak ku angin
gordengna. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saat nanu ngageruan ka aing. Di mana? Dinar harita cengkat. Nu saterusna lempang lalaunan kana janela, nutupkeun gordeng anu katingali ka tebaku angin tadi ngageser sorangan. Barangkir kitu harita teket panto aya nu muka. Neng Dinar harita gentak ngareret kana peleba panto. Eta panto teh bener geus muka. Aneh. Nah, pantu bisa muka. Aduh, jelema. Tapi saja kene anu. Ararane. Cek Deng Dinar harita teu kepikiran nanaon. Meureunnan cek Deng Dinar teh meureunnan pohon ngonci tawa ka tebaku angin. Nu antukna Neng Dinar oge harita nutupkeun di panto. Nu saterusna Neng Dinar sanggeus nutupkeun panto manehna balik di gek diukna sisi ranjang. Nu saterusna Neng Dinar cengkat nyicikeun cai. Nginum mending legikna keranan siga nu hausna keranan. Neng Dinar harita anu rek naek kana ranjang harita diuk heula bari ngahulang. Aneh. Saat tadi nu ngageroannya. Perasaan. Wah, barudak itu. Cek Neng Dinar anu majarkeun barudak we meureun dina gang da maklum daerah dinya teh. Loba jelema ieu loba imah. Neng Dinar harita kakararek ngagoler, ranjang karasa ingeung. Astagfirullahaladzim. Naon sih? Cek Neng Dinar harita bari ngareret ka sabeulah-heunana. Tapi daeuna naon? Kur tibah karasa ingeung we hungkur ranjang teh siga aya nu naek kana ranjang teh. Renghap Neng Dinar harita ngarengap panjang. Perasaan berenang. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Neng Dinar harita bari ngagolerkeun awakna. Babacaan sabisa-bisa Neng Dinar teh seperti biasa we sobat arek salat. Nanti sobat arek sare ret ningali jam anu kakarak oge jam 10:30 Neng Dinar. Jam 11 di imah Neng Dinar geus sagala naon teh geus pareres geus sarare we meureunnan. Neng Dinar meureumkeun panon bari bibirna kunyam-kunyem we. Manehanana babacaan seperti biasa taralat maneh mah setiap arek salat arek naon teh arek sare teh geus pasti babacaan naon we Neng Dinar mah. Kadang-kadang macakeun alif lam mim anu katalar we manehna teh sabisana. Jeung bacaan-bacaan anu lainna. Nu antukna reup Neng Dinar harita. Sare Neng Dinar dina sarena harita ngimpi. Neng Dinar ngimpi papanggih jeung anu jadi jeung lalaki. Anu kacidap pisan kasepna eta lalaki teh. Eta lalaki dina impian make baju bodas kaluhur ti handap nepi ka luhur teh make baju bodas. Anu imut ngagerinyu neuteub seukeut ka Neng Dinar. Neng Dinar anu bingung tur kerung. Harita manehna saha eta lalaki. Bet sigah nu wawuheun tur apal ka dirina. Barang di deuketan tetela geuning eta lalaki teh. Jian anu jadi salakina. Neng Dinar harita anu lumpat ngagabrug kanu jadi salakina tapi aneh. Pas digabrug salakina teh bet naha. Tembus teu katangkep teu karangkul ku dirina. Kang Jian. Kang. Alhamdulillah, Kang. Akang gak mana wae, Kang. Dinar. Akang teu ka mana-mana, Dinar. Alhamdulillah gelis. Salira perantos sehat. Akang teu boleh ngadoakeun. Teu boleh emut ka salira. Kang Jian. Kunaon Kang Jian teu uih-uih. Dinar. Akang tos renggenek. Akang tos betah di dieu, Dinar. Ulah hilap ibadah. Akang pasti ngadoakeun ka salira.
Dina Kang Jian, Kang Jian. gabruk. Dinar ngagabrug kajian. Tapi Dinar kacida pisan kaget na sebab anu digabrug tetetela geningan. Diri ibarat kalangkang tapi nyata nangtung di hareupeun manehanana. Ret Dinar harita ngareret kakenca kakatuhu tangtungan jian anu geus eueuh teuing ka mana. Ret kabelah hareup diri ibarat haseup anu ngelun anu ngahalangan kana teutepan manehanana jigah dipinuhan ku halimun. Kang Jian, Kang Jian, Kang. Neng Dinar nu antuk ngageroan grubug neng Dinar harita ngagurubug udang kebut we neng Dinar harita lagrag lantaran tetela sarena ti tadi teh manehna nemer meureunan kaoyag-oyag jeung kageruk-geruk itu jeung ieuna. Neng Dinar harita pas sadar manehna geus aya dina ubin. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ih. Neng Dinar harita nyabakan tarangan anu katinga nu karasa. Asal leneng nakaranan meureun ti dagor teuing kana temok teuing kana naon. Neng Dinar harita cengkat dalaunan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Duh, ya Allah, aing ngimpi. Ngimpi Bapak ngijeng Kang Jian. Kang Jian. Ya Allah. Cek Neng Dinar harita bari cukur nyam babacaan. Lain babacaan sieun atawa jeung ieuna. Ngan pedah we manehna ngarasa sedih papangih jeung salakina anu geus maot. Palamitra kaum dangu sadayana. Neng Dinar anu diuk dina sisi ranjang harita ret ningali kana jan dinding. Anu tetela jan dinding teh geus nunyukeun setengah tilu. Renghap Neng Dinar harita ngarenghap. Alhamdulillah geus jam 3, setengah 3. Neng Dinar harita cengkat. Seperti biasa Neng Dinar rek ngalaksanakeun salat tahajud. Bari ngaduakeun salakina anu tangtuna anu geus maot. Ngaduakeun sagala rupana syukuran kana Maha Kawasa oge dirina memang geus dibere kesehatan. Ruk Neng Dinar sanggeus dicai harita manehanana salat tahajud 2 rakaat. Tara loba-loba teuing 2 rakaat we. Neng Dinar harita doakeun nu jadi salakina. Ya Allah, Maha Agung. Mudah-mudahan dalam hati sing ditampi iman Islam ya dicaangkeun di alam kuburna. Diapun diri sagala dosa-dosa anak tim ageng sareng alina. Ya Allah, ampunkan hunteu ka anjeun. Anu tos pabrik kesehatan diri abdi ya Allah. Amin. Cek Neng Dinar harita bari ngucurkeun cipanon lain dijieun-jieun tapi asli. Ngadua ka Maha Kawasa. Syukuran ka Maha Kawasa. Ngantukna Neng Dinar harita muka Qur'ana. Neng Dinar anu teu sare deui terus ngadares we anu teu kungsi lila di masjid anu deukeut. Kadenge anu tarhim mending ngeleuwung tur ngeunaheun keranan. Sanajan eta anu tarhim teh make kaset seperti biasa we. Sorakna anu memang ngeunaheun teh geuningan. Tina kaset lain asli. Tapi sanajan kitu ge cukup we
keluarga dinya mah mereka parasar asaka hudangkeun nganuhunkeun aya di antara anak sok manyun baeud kaganggu cenah rek salat subuh ku gandengna meureun tapi ai jalma anu biasa justru kalah kanganuhunkeun we sabab manehna ngarasa kahudangkeun moal kaberangan lamun ka pasar moal kaberangan lamun anu boga warung ngarek ka warung atawa karek init ka pasar balanja kasup Neng Dinar harita ngerasa geus aya tarahim luar bisa kedeung deui manehna rek ngalaksanakeun salat subuh ti waktu ka waktu teh memang kitu Neng Dinar hiji wanoja anu dididik di ati kudu jadi kolot hiji wanoja anu memang terus-terusan digembleng ku ilmu agama sanajan ilmu agama nu jadi bapak tawa indungna teu cukup hebat tapi zaman kiwari loba media pikeun jalma-jalma diajar nungtut ilmu bari jeung aya guruna tangtuna pikeun tumanya nyaeta nu jadi bapak alhasil Neng Dinar oge geuning nerap sanajan teu sapenuhna bisa teu sapenuhna ngarti tapi saeutik gedena bisa dimanfaatkeun ilmu agama nu dibikeun ku indung jeung bapana saban poe digemblengkeun beurangna Neng Dinar anu jorojoy hayang balik di ke tukang baso si bibi anu geus apal Neng Dinar pasti bakal ngajak ka baso geus seuri we barang si bibi harita digerowan Neng Dinar anu katingali geus geulis harita tapi sanajan geulis Neng Dinar anu tara make bedak we tara make lipstik alami Neng Dinar tiung anu meleteng harita lain tiung anu kasebutna di tiung dipake harita dibulat-bulit kana beuheung tapi Neng Dinar make tiung anu gede we nulir ibarat barudak pasantren teh di tiung teh tara dimodif di itu jeung ieu tapi dak ke ariku beungeut geulis man teu goreng patut gitu tetep geulis Neng Dinar kajen kana make tiung kitu oge asal-asalan tapi make tiungna teh memang alus gitu Neng Dinar harita ngagerowan ka si bibi Bi, mohon non, kesekedap. Cek si bibi hari tadi cengkreng di warung hari. Sedengkeun inung bapana Dinar aya. Da poe Sabtu mah inung bapana Dinar teu gawe. Poe Minggu engke asup-asup teh poe Senen. Keur mah bos tak, ai bos mah bebas, mah gue we cenah kitu. Si bibi nyampeurkeun bari seuri. Naon geulis? Bi bibi tujuh naon? Meten nuju masak sakedap. Tengah poe kieu masak bi. Kayak bisi non beli ieu hoyong tuang ke. Kan non tadi tadi anjing makan seep. Oh gitu bi. Bi. Urang ngabaso ya bi. Nih hoyong ngada kieu. Yakin hoyong ngabaso. Emang naon bi? Cek Neng Dinar hayang balik ka rumah. Teu ieu mah teu naon. Hayu wae bade ngapaso mah. Neng Dinar harita neuteup ka si bibi anu seuri bari ngaleos. Deg hatena. Naon si bibi teh? Sok aneh. Cek Neng Dinar bari imut yang galenyut. Ningali tingkah si bibi nu sok aneh kawas kitu. Neng Dinar jeung si bibi harita, si bibi mah kudu sametak-takna Neng Dinar da Neng Dinar tengah julang tinggi we. Jangkung jika indungna kawas kitu. Jeung awak nage montok sedengkeun baheula indungna mah jangkung ge begang tapi ngeusi ai Neng Dinar mah sajabana jangkung teh katingali montok jadi katingali we jangkung badag tur lenyap Neng Dinar harita geus tepi ka tengah imah ditanya ku jadi indung rek mana Dinar? Mama bade ka baso. Dinar bade ka tukang baso. Oh nyatu pan nitip nu mamanya tuh. Pah. Naon Bu? Cek Ardi harita nu aya di kamarna. Papa rek ngabaso. Ya sok we saha nu rek ka waru, rek ngabaso sahan, rek ieu ka dituna. Dinar. Oh nya sok, tong lada teuing Papa mah. Tong lada teuing cenah Papa mah. Jadi geus meuli kabeh saimah-imah beureunan. Keun emang ujang mah apaleun si bibi meureun porsina kos kumaha. Atuh mah. Dinar angkat atuh mah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Dinar harita bari ngaleos. Sedengkeun indungna nu ngarasa reueus ningali Deng Dinar beuki dieu beuki katingali kasehatanana. Da memang tiba heula gen teu gering Deng Dinar. Ngan peda teu bisa leumpang hungkul, gering na teh kudu bisa leumpang. Tapi aya awakna geus selesai. Alhamdulillah ya Allah. Anak aing dem deket geus parawan gede 23 tahun aing teh kudu nembus boga pamaji salaki meureunna. Bade sebentar mah geus boga salaki ngan teh kitu we nasibna anu teu mujur. Indungna harita bari imutna gede nyu neuteuk ka Neng Dinar anu geus ngaleos kaluar ti imah. Neng Dinar anu leumpang lalaunan harita bari rateret sugan we cek hate Neng Dinar. Papanggih jeung hiji pemuda anu kasep sanajan butak oge jeung hideung, tapi teuing kunaon Neng Dinar asa resep ningali teh ka pemuda eta teh lucu kitu pikiranna. Ngomongna sopan, blak-blakan apa adanya. Kitu cek Neng Dinar. Pan anu lain mah geus puguh teu boga ge aya hari-hari hareupeun awewe mah sok sok-sokan we duit pas-pasan oge. Eta mah beda da. Ngaranna teh bara, jalma nu super sederhana. Tapi sararea ge can aya nu apa kebenaran bara teh saperti kumaha jalmana? Saha sabenerna bara? Urang mana sabenerna astina bara? Ngan sakanyaho dirinya teh bara nyicingan imah anu jadi ninina nu geus eueuh saha, eueuh nanaon. Maksudna teh geus eueuh dikieuna. Dinar harita leumpang red ka kenca, red ka katuh. Bari ngajak ngomong ka si bibi harita. Bi. Kumaha non? Kumaha pamijalan ka pali ditu ya bi yuk? Cek Neng Dinar bari nuduhkeun kana gang. Jalan ka ditu. Apaan ka ditu tukang baso mah? Teu maksudna bi kan bari jalan-jalan. Bari ningali tos lami teu ka gang eta teh. Kapungkur menuju ali tapi sering ka pali dinya teh. Oh, kangen pengintennya. Bi. Ayo, Bi. Cik Neng Dinar harita bari nungtun leungeun si bibi nyebrang ka jalan harita. Anu sok padahal mah tinggal belok nepi ka tukang baso. Ngan pedah teuing kunaon Neng Dinar hayang we muter jalana anu kangen cenah nyebut. Antukna si bibi harita nuturkeun ka Neng Dinar sup kana gang anu mana eta gang teh asup motor. Henteu leutik-leutik teuing gede we kasebutkeun gang gede we da asup motor bisa perwis hartina gede gang teh. Kenca katuh imah nu aralus. Neng Dinar sebenarnya mah hayang apal di mana imahna sebab kamari cek tukang baso teh di gang eta cenah. Di gang eta aya imah anu kasebutkeun imah kolot tah gitu. Imah zaman Belanda meureunnan kitu kasebutna teh. Neng Dinar harita leumpang lalaunan. Red harita sanggeus aya di tengah-tengah gang. Neng Dinar ningali kana imah anu mana di hareupeuna aya manuk digantungkeun. Manuk teh aya 3 siki, aya manuk kenari. Manuk nama manuk biasa we. Kenari 2 siki di sarada harita meni alusna keranan di sarada. Nu hiji mah cangkurileung, tapi cangkurileung ge lain cangkurileung pedet-pedetan. Geus biasa di sada ngahuit. Sedengkeun di hareup imahna aya tangkal balingbing meni geunahna keranan. Di sisina katingali bubuahan anu laleutik nu dina pot. Neng Dinar harita ngaraneg. Ayo Neng. Bi itu manuk nih sayanya binya. Cek Neng Dinar pura-pura nuduhkeun manuk padahal manehna ningali kana panto imah. Nah ieu lain eta anak imahna bara teh lalaki nu kamari. Neng sareng resep kana manuk kapan deui bumi oge seueur manuk. Tuang makanan
Penggemar manuk tika pungkur teteh. Di luhur mah geura teu ningali kitu. Sok diningali pugu resep di bumi oge aya kana sabaraha 11 mah pintennya. Ini recet kerana ieu mah manuk naon ieu mah awon. Cek si bibi anu nya ada manuk kur manuk kenari. Kenari anu memang ayeuna mah rada mahal lumayan kenari teh. Baheula mah murah kenari teh ayeuna mahal. Neng Dinar sabenerna mah lain katarikan manukna. Sabodo teuing ek manuk naon ek manuk mahal manuk murah. Nu penting mah Neng Dinar hayang sidik ieu lain imahna bahat. Neng Dinar hatena deg-degan. Barang keur kitu katingali anu keluar ti imah. Nu make topi, make kemeja. Kanapna make lepis nu dekil tapi make sepatu sport. Dina tak-takna katingali mawa tas anu geus dekil. Neng Dinar harita kerung. Saha tetehnya? Cik Neng Dinar anu can sidik lantaran manehna keur ngoncikeun panto jadi nongongan. Ayo non. Pada naon sih? Kami periogi mangke we ditawis atuh. Cek si bibi harita nu sangkana merenang Neng Dinar teh ningalikeun manuk meneh anteng. Neng Dinar anu imutnya gelenyo harita. Nuhun bi, ayo. Cek Neng Dinar hantu padahal mah Neng Dinar hayang keneh ngajanteng di dinya. Eta lalaki harita nu saterusna ngoreleng ka tukang bari jeung nongongan. Ngoreleng ka tukang teuing ka mana nu antukna harita les teu katingali. Neng Dinar hanya ngapanjang. Neng Dinar ngarasa yen eta teh moal kitu ceuk pikirna. Eta teh bara. Kitu teh bara. Nah, bara. Piraku baranya. Tapi sigana mau atas rek ka mananya. Tapi aing yakin eta teh bara sigana mah. Cek Neng Dinar harita bari tungkul. Kurang kerung tarangna si bibi anu ngareret. Naon non? Naon? Teu bi teh naon ieu? Kaimbutan manuk. Teu bi. Puguh asa anu kantu naonnya? Cek Neng Dinar harita supaya si bibi teu nanya wae ka manehna. Emang naon? Kade HP teu nepi naon? Neng Dinar pura-pura ngodok ke saku. Aya katang bi alhamdulillah. Cek Neng Dinar bari imut ngagelenyo. Nu saterusna Neng Dinar harita leumpang gagancangan jeung si bibi. Lantaran ceuk pikirna ayeuna mah manehanana geus manggihan. Dukanya duka henteu mah ciri-cirina memang di hareupeunana eta tangkal balingbing jeung bubuhan leutik anu dina pot. Eta hartina imahna jalma nu ngaranna Baha. Atanapi bara. Neng Dinar harita nu geus nepi deui kana jalan raya. Nu saterusna belok deui asup deui kana gang. Da kuduna mah tadi oge ti beulah ditu gang teh. Ti pas asup kudu geus nepi ka tempatna si Mamang. Ngan kulantaran jadi muter. Dinar oge harita jadi muter deui asup deui kana gang anu lainna pikeun kaluar ka deukeut tukang baso. Neng Dinar kaluar tina baso atanapi tina gang. Katingali aya motor anu eta motor teh dekilna keranan deui sarua. Mangrupakeun motor tua. Motor bekjul anu dipake ku jalma anu tadi. Eta jalma anu make motor teh tetela yakin Neng Dinar apal. Bara? Cek Neng Dinar bari nangtung. Si bibi barang ngadenge Neng Dinar ngomong bara harita ret ka si bibi ka Neng Dinar. Saha non? Teu bi. Bara ku kupingan teh. Teu, itu tukang baso cing teu ningali teu baso nembe teh. Oh, tadi nu kadana urang ti ditu tadi teh tos dugi ka dieu. Kan kulantaran hayong jalan-jalan heula jadi muter ka dieu. Cek si bibi harita nu areha nu teu nyaho naon si bibi mah. Pajarkeunna teh Neng Dinar melongkeun kana baso we padahal tadi melongkeun ka jalma anu ngaliwat. Henteu gancang eta jalma tapi jelas jeung teu ngareret teh duka katempueun duka henteu. Dinar harita dina hatena deg-degan ningali bara anu katingali make motor anu dekil. Mawa kantong calana spor baju kaluhurna kameja anu kotak-kotak anu teu dikancingkeun. Helmna helm ulutuk. Mangrupakeun helm biasa we, sok dipararake ku barudak Honda. Maksudna ku barudak bekjul gitu lah. Neng Dinar nyebrang jalan nu saterusna nepi kana tempat eta, tempat baso.
Si Mamang anu kerung lantaran Neng Dinar jol nanti belah dinya. Waduh. Wih, di mana Neng? Buku jalan-jalan, Mang. Oh, jalan-jalan. Cek si Mamang harita berisir. Palamitra kaum dangu sadayana. Gek Neng Dinar harita diuk dina babangkuan panjang. Barinyang harapan meja, HP na disimpen harita dina meja. Neng Dinar manehna harita ngawulang sajongjongan. Pok dina hatena ngomong. Aing ngerasa penasaran. Nah, barat teh siga tampilan budak kuliahan. Nah, barak kuliah. Red, Neng Dinar harita ngareret. Kasih Mamang, bibirna geus ngarenyu rek nanyakeun tapi harita manehna teu tulus. Sok sieun pajarkeun itu jeung ieuna, sanajan hatena keukeuh hayang nanyakeun kasih Mamang, tapi Neng Dinar harita teu wani nanyakeun nu antugna ngabetem. Si Mamang anu kebeneran keur ngaladangan keneh jalma, jadi Neng Dinar oge teu waktu ngobrol. Eta jalma teh sapasang kekasih meureunana. Awewe jeung lalaki anu dek jarajan baso. Pok si Mamang harita ngomong ka si Bibi. Pada dituang di dieu Neng. Bi. Telangkung Neng Dinar. Neng berituang di dieu. Nah, abi mah di dieu we, Mang. Bibi ke di dinya. Siap. Tapi pesanna 5 we, Mang. Anu 3 mah dibungkus, anu 2 mah pedas, anu 2 mah henteu. Anu hiji mah henteu. Oh, mohon siap. Sakedapnya antosannya. Cek si Mamang harita. Nu geus ampir pasih bahasa Sundana teh. Meureun tiba baheula di urang Sunda. Neng Dinar anu ngadagoan jeung si Bibi harita bari ngobrol we, ngobrol ngaler ngidul itu jeung ieuna. Teu ngobrolkeun masalah pamanggih cikeneh Dinar kabara. Lantaran sok sieun kumaha onam we. Tapi dina hatena Neng Dinar, manehanana hayang manggihan bara teh kawas kumaha. Aing kudu manggihan bara, kawas kumaha sih sebenarnya. Nah, manehna teh kuliah. Tapi lamun kuliah, kuliah di mana? Jeung lagi, nah bener pegawena sabiasana kawas kitu. Naon sih aing teh jadi penasaran kieu. Cek Neng Dinar harita anu ngarasa kesel sorangan, anu jeung penasaran ka lalaki anu teu puguh teh. Anu anyar pinanggih ka karawawuh jeung manehna lain wawuh sabenerna mah. Kenalan we kamari hungkul da teu pernah ngobrol mun disebut wawuh mah. Antukna si Mamang harita beres ngaladangan nuduaan eta nuduaan awewe jeung lalaki teh ngadahar baso menikot semu nikmatna karanan. Sedangkeun anu awewena harita neuteub we kanu jadi lalakina. Lantaran sararet-sararet eta lalaki teh anu rupana teh sabaraha ngareretan we ka Neng Dinar. Awewena harita ngareret ka Dinar anu ngaku dina hatena yen eta Pak wanoja anu aya teu jauh di tempat baso teh, maksudna teu jauh diuk jeung manehanana dina bangku panjang anu sajajar. Memang geulis, nya geulis teh luis deui. Awewena harita pok ngomong kana jadi salakina. Naon? Cek jadi salakina harita telat ngajawabna. Tampai itu meni kitunya. Meni kitu naon ai maneh?
jika lalakina beri kerung sabab tegugur teu angin awawena ujung-ujung ngomong kawas gitu. Itu tingali. Benghar-benghar juga nama jajan baso dinu kieu nya. Ih, pelit eta pasti. Cek awawena ujung-ujung ngomong kawas gitu we. Lalakina harita kerung teu ngarti kana ucap-ucapan panjikanana nu ujung-ujung siga nu keheul we kata awewe teh. Bagi jeung nyebutkeun pelit siga saga kumaha mun kitu mah wawuh. Ai maneh naon ngomong teh para ruguh. Nya bahaya tuh rek ngomong dahar baso di mana ge kayang manehanana. Resep weh. Jika awewe nah harita bari ngawapkeun basona merkis. Eueuh pisan pikaresepeun eta awewe teh. Keur mah heueuh siga tutut jeung goreng patut pang-pangna mah. Sedangkeun lalakina nu rada meningan saeutik. Wajar lamun lalakina rada teret. Kan dadang senjaya gitu teh. Duh ampun teuing ya. Ramjadah teh lalaki teh. Neng Dinar anu ngareret harita lantaran eta dua pasangan teh, nanti pasangan teh ketinggalina gocre wae. Sedangkan Neng Dinar nu ngareret harita pas bantrok jeung nu jadi salakina. Neng Dinar harita tiba imut we ngagelenyu. Lalakina asa dibere hate meureunan imut ngagelenyu teh. Pura-pura we babatukan harita ngarongkong cai. Jangan pamajikanana harita beuki manyun we. Beungeut anu geus hideung teh mah beureum we. Lain hideung ngan beungeut beureuman jadi geuneuk we kitu meureunan. Awewe nah harita pura-pura we mahekeun baso saeutik kana bajona jadi salakina supaya init buru-buru ti dinya meureunan kitu. Duh. Eta baso nu dia ngah jadi keceretkeun kana jadi salakina. Astagfirullahaladzim, cek nu jadi salakina harita bari cengkat. Iya Kang, aduh panas. Ulah maksakeun atuh mantap oge. Si Mamang harita ngaret. Teu naon Jang? Neng, teu naon? Henteu Mang. Cek eta budak awewe pamajikanana eta si lalaki. Lain kabogohna tetela da piraku ai kabogoh mah kasar salakina. Berarti geus jadi pamajikan mun kitu. Sok naon teh? Duh, eta benih kotor kitu Kang. Terus we Mang janten sabaraheun Mang? Biasa we Neng 30-eun cek si Mamang harita. Ieu nanti asa dibungkus Mang. Neng Dinar harita ngareret baso nu sesa teh dibungkus. Dina hati Neng Dinar harita baso leutik bungkus eta rek dibungkus ya Allah. Cek Neng Dinar dina hatena tapi da tina naon. Hak manehanana rek dibungkus henteu oge. Ngan peda we asa aneh gitu biasana baso tinggal hiji deui mah teu kudu dibungkus, tinggalkeun biasana ngun seueuh. Kajaba mun aya 5 kana keneh lebar ai eta baso hiji deui nu leutik tinggal caina dibungkus. Si Mamang harita ngareret. Oh mun tak ieu plastikna Neng. Punten nya. Cek si Mamang harita bari ngaluarkeun plastik. Nu saterusna dibikeun eta 2 plastik teh. Tukang baso harita dina hatena ngomong, "Aduh, ieu pelitna keranan baso tinggal hiji, lain dihuapkeun atau nganton dibungkusan." Aduh, cek si Mamang harita. Sedengkeun eta budak lalaki naon katingali beureum beungeutna lantaran kalakuan pamajikanana menikot. Ngerakeun keranan baso tinggal sabelah deui manehna oge ditarik dibungkus dihiji-hijikeun. Mana teh buka era teh baso tinggal dibungkus. Main nang meuli atuh. Cek si eta memang teu salah dadang nang meuli sek dibawa oge ngan ulah mangkokna hungkul teh dijual mangkokna mah. Antukna eta 2 jalma teh geus mayar ngaleos init geus ngabungkus baso. Neng Dinar harita gogodeg. Pang nama godag teh eta baso tinggal sabelah deui. Maki jeung dibungkus nu hijina tinggal sapotong deui baso teh. Nu hijina mah utuh kena hiji baso teh. Tapi Neng Dinar teu omong ngan si bibi harita. Astagfirullahaladzim, eta baso tinggal sesana hungkul kitu dibawa sasenokeun deui. Sok aya saban kitu, saban poe Mang nu kitu. Henteu. Duka tuh eta mah da nemean. Cek si Mamang harita. Nya wios atuh bi. Keun we tuh. Menang meser ieu meureun Mang nya. Nya menang meserkeun bae. Lain kemasa aneh we. Cek si bibi nu keukeun ngarasa aneh we cenah. Karena tingkahna kacida-cida teuing pelitna mun kitu mah kitu cek si bibi. Neng Dinar anu ayeuna ketingali semangat ngadahar baso. Sanggeus beres ngadahar baso Neng Dinar oge harita pamitan lantaran geus dibayar ongkoh. Neng Dinar gancang ayeuna meleumpangna henteu kawas tadi lalaunan da tadi mah aya misi meureunan mentak leumpang laun oge hayang sugan we papanggih. Sanggeus nyaho imahna bara teh
Neng Dinar oge teu loba omong teu loba tumanya boh kasaha oge nanyakeun ka si Mamang oge sebenarnya tadi teh ngan teu tulus we lantaran era. Si Bibi sok sieun ngageuh-geuhikeun da kitu ieu si Bibi mah. Nini teh da. Mun sok hayang apal wae si Bibi. Antukna Neng Dinar harita nepi ka imah. Gek Neng Dinar harita diuk. Bapakna anu langsung mawa baso harita jeung dijadi indungna ka dapur. Indungna rek ngeurih-ngeurihkeun baso jeung jadi salakina tangtuna Ardi. Hirup Ardi jeung Narnia sanajan baheula kasebutkeun teu lancar keur mimitina lain teu lancar ekonomina. Kahirupanana we rumah tanggana sering kaganggu ku itu teh ku ieu teh. Pang nama Neng di Narnia anak baheula anu memang masih kena ngora labil itu jeung ieuna. Sedengkeun Ardi mah memang geus dewasa teh heula. Jadi bisa ngaping kana jadi pamajikanana sababnya hade goreng oge memang eta pamajikan kitu we jeung Ardi mah baheula. Narnia anu diuk soranga atau nepi Dinar anu diuk sorangan harita di hareup dina terlas anu lega tatamanan katingali bari neuteub ka jalan. Hatena mikir inget kata di bara anu make duduki atau nepi nu make helm cetok make motor bekjul anu warna beureum nu saterusna make tas anu memang eta tas teh di sorenang lain digandong. Cop Dinar boga pikiran yen bara teh budak kuliah sebenarnya. Aing yakin bara teh budak kuliahan. Cek Neng Dinar harita bari imut sorangan. Teuing kunaon asa kagugu jeung asa penasaran we. Neng Dinar anu jelas manehanana ayeuna geus asa geus manggih. Jalan teuing naon hatena dak dumadak asa berbunga-bunga we. Neng Dinar anu teuing kunaon hatena asa bunga. Padahal ceuk manehna sorangan bunga-bunga kunaon da biasa ge kitu. Tapi teuing kunaon Neng Dinar oge teu ngarti hatena kacida pisan bunga jeung bagjana perasaan. Neng Dinar harita cengkat nu saterusna ningalian kekembangan anu aralus nakaranan anu menang melak Ardi baheula. Sawaktu Ardi keur ngora keur mimiti pindah eta kembang nepi ka dinya aya keneh. Bawa Tidago eta kembang teh nu aralus buahna ge mekar bara rodas jeung seungit eta kembang teh teuing kembang naon ngaranna ngan teh alus. Narnia anu Dinar anu kukurilingan harita bari ngangsian eta kembang. Manehanana mang taun-taun teu ulin kanu kitu teu ulin ka tempat anu memang kasebutkeun tatamanan anu nebar di kota Bandung di mana-mana aya taman. Tas pikiranna hayang ngarasa ulin manehna iraha tapi jeung saha. Kitu pikiran piraku teuing jeung si Bibi manini da si Bibi mah. Kajeun teuing kumaha oge nini. Ai geus ngaran nini mah nya nini we. Sahoream ngajakna ge keur Neng Dinar, tapi da teu kitu Neng Dinar mah. Pasti suatu saat bakal ngajak. Palamitra kaum dangu sadayana. Kacaturkeun ayeuna anu can pernah kacaturkeun can ketemah can pernah kabahas. Nyaetana bara. Saha sebenarnya bara? Bara memang aya di daerah dinya teh. Kasebutkeun di perkomplekan di daerah Nara Muhammad Ramdan.
Bara memang bener hiji mahasiswa di universitas, kasebutkeun universitas ternama. Bara kuliahna memang tingkat akhir. Di kelasna bara kaasup pinter. Bara aslina memang indungna kasebutkeun urang Bogor. Sedangkeun bapak namanya tahu urang Bandung. Da eta imahna oge imah ninina, sedangkeun nini nama memang geus eueuh. Anu kebenaran bara teh memang patulalis. Indung bapakna anu memang eueuh. Lantaran kacilakaan. Indung bapana bara teh mangrupakeun jelema lumayan anu jegut tadina. Ngan kulantaran indung bapana bara kasebutkeun nya ngaran-ngaran pengusaha magis tangtu hubungan anak jeung bang beureunan. Ari kolotna geus teu bisa itu jeung ieu na. Anu kapaksa. Kolotna kudu mikeun asetna sacarana geus maot. Asetna kabeh ditarik ku bank. Sanajan kumaha oge memang eta teh geus dicadangkeun ka bank. Jadi ai geus teu bisa mayar mah otomatis we meureunan jadi milik bank. Sedengkeun bara anu memang cuang cieung sabenerna mah loba dulurna bara teh di Bogor kan perah bara mah teh leutik tara ulin tara kaluar ti imah kasebutkeun jalma jegut. Boga pembantu, boga itu, boga ieu. Jadi jarang pisan bara teh papanggih jeung dulur-dulurna boh di Jakarta boh itu. Sabenerna mah bara teh loba jeung. Sanggeus maot indung bapana bara bingung. Bara maot indung bapana teh manehanana nyaetana keur arek pisan asup kuliah. Ngan kulantaran ari duit mah ti samemehna bara teh dibikeun dibere pikeun biaya itu jeung ieu. Teu nyaho ari umur mah meureun lamun nyaho umur mah rek pondok nu jadi indungna meureun tangtuna we sagala barang dijual pikeun bara. Tapi nya kitu teh ya. Nasib anu katimpah ku bara ayeuna. Bara kuliah teh kudu hasil cikerih we sorangan. Dieu eueuh ragap taya cek paribasana manehanana daek digawe kana itu jeung ieuna melean manehanana kuliah. Melean ngabiayaan sorangan itu jeung ieuna. Sanajan pinter kuliah di sekolah tapi bara teh tadina lain kuliah jalurna jalur prestasi. Nya otomatis we bara teh kudu tangtu banting tulang itu jeung ieuna pikeun nyukupan. Dahar kudu nyukupan jeung biaya kuliah itu jeung ieuna. Ngan untungna bara teh kasebutkeun jalma nu motekar, jalma nu leungit rasa gengsina. Hiji-hijina bara dina cita-citana, manehna kudu beres kuliah. Lamun geus beres kuliah, manehna bisa gawe di mana wae oge. Kitu cek pikiran bara. Mantak bara kajeung teuing manehna cek paribarsana teh dahar, digawe ti isuk nepi ka sore, nepi ka arek init kuliah kadang-kadang. Bara geus jelas manehna menang penghasilan saban poe. Kadang gede, kadang leutik. Tapi penghasilan eta teh nya kasebutkeun minim we. Sabab penghasilan eta dipake biaya kuliah, ditabungkeun itu jeung ieuna. Lamun aya we untungna leuwihna tina tabungan, bara meureunan bisa jajan, bisa itu jeung ieuna. Mantak jajan, lamun ka tukang baso teh jajan 5.000 teh nya geus we bara mah teu dahar deui itu jeung ieuna deui. Lamun meuli bea sakilo bara mah eta biasa kilo teh kadang kapake 3 kalieun sakilo teh. Sapoe bisa 2 kali dahar. Anu dahar saeutik-saeutik tantuna bara. Tapi sanajan kitu bara henteu jahat. Bara henteu kena-kena butuh dahar, bara kena-kena butuh duit. Naon wae digunakeun, naon wae dihalalkeun ku bara. Eta oge loba babaturan anu ngajak bisnis itu jeung ieuna, kaasup bisnis haram. Tapi bara mah nolak we gitu. Bara urut jalma anu beunghar. Bisa mobil, bisa itu, bisa ieu tangtuna. Ngarti kana mobil kumaha wae. Teu hese. Keur bara sabenerna mamatak bara kadang-kadang sok menarik angkot, loba babaturan anak di kebon kalapa. Sok milu we. Bara teh pikeun nemak angkot. Kadang-kadang menang 2 rit, kadang-kadang sabaraha. Sok lumayan we kabagian 50.000. Kumaha penumpang HD. Ya kadang-kadang 20.000.
sesa itu sesa ieu. Ngan inti nama keur bara eueuh pagawean anu di pika gengsi, eueuh pagawean anu pika berat ku manehna satungtung manehna boga tanaga, boga kemampuan, bara geus pasti bakal turun. Digawe bakal turun ancrub manehna kana pagawean. Naon wae nu dipigawean ku manehna. Bara anu memang dina waktu harita anu geus nepi ka kampus. Bara anu keur diuk harita dina hanapeun tangkal di kampus misah jeung batur we bara mah. Harita aya hiji wanoja nu nyampeurkeun anu ngaranna eta wanoja teh Miar. Wanoja geulis urang Bandung anu memang beunghar dina sagala rupana. Palamitra kaum dangu sadayana. Miar harita nu mawa kantong keresek warna bodas. Nyampeurkeun kabara anu keur diuk bari maca tur tumpang kaki. Bara, Bara harita ngareret. Miar, teu ka kantin? henteu ah. Cek bara harita anu memang bara matra ka kantin. Lain teu kabita ka kantin ge. Ai teu boga duit mah percuma, cek baratna hatena. Tadi Miar mah ieu tah. Sok dituang geura. Cek Miar harita, naon itu Miar? Biasa. Tadi pas ka dieu. Cek bara harita anu geus wawuh teh ka Miar. Miar anu minangka wanoja anu deukeut jeung bara tu bageur. Miar teh. Sok Ya tenang we. Cek bara harita anu can buru-buru. Miar harita langsung we mukakeun eta plastik nu saterusna brak katingali ku bara. Eta teh mangrupakeun geuningan dahareun ringan. Sok Cek Miar harita bari nyokot manehna oge. Nya. Dibangkan atuh. Nya sok. Bara harita nyokot dahareun saterusna di dahar. Tapi ari panon mah terupe manco kana buku naon anu keur dibaca ku manehanana. Miar harita neuteup ka bara. Kang Bara. Cek bara harita bari ngareret. Anjing kan engke teh malam melingon kan? Nya, emang naon gitu? Antir Miar yuk. Miar emang kemana gitu? Ya kemana we tuh? Jalan-jalan Kang. Miar teh rencang. Cek Miar mimitina harita gismeuan ka bara. Punten pisan Miar. Sanes teu hoyong akang nganter Miar tapi akang teh dina ungki wengi teh bade damel. Damel? Piraku Kang bade damel engke malam mingon kan? Nya. Engke malam mingon. Teu lepat, memang engke malam mingon. Piraku bade damel Kang bade apel pintenan. Apel? Apel ka mana? Nya tuh duka tuh akang pinter bade apelnya. Apel. Tajan kaimutan ya. Tajan emutan berarti akan asikeun tajan gaduh ka bogoh kan? Akang ge gaduh ka bogoh tajan kaimutan. Kuliah masih lami kene. Bujeng-bujeng yang mutan kadinya. Bar. Emang damel di mana gitu? Cek Miar harita bari neuteub seukeut antep na keranan kana meut bara.
diterangkan oke mal ngartos dia miar mah. Emang mah ngertos kumaha? Emang di kantor mana? Di ka malam minggon teh damel keneh. Pokoknya mah damel we lah. Cek bara harita teh nyebutkeun di mana anak. Sedengkeun pikiran miar man bara teh pasti gawe di kantor. Secara bara teh kasebutkeun pinter. Emang teu aya toleran anu sanes, Kang? Atuh dugi ka malam minggon teh dugi ka damel. Ih, mau istirahat atuh. Piraku saban dinten damel, saban dinten emang damelna, Kang? Saban dinten. Saat wis kuliah berarti. Oh, Miar haritan we kamolohok bara ngadenge. Bara anu kawas kitu. Mang Barat, ari dinten mingonna damel. Konten kantenan danten mingon. Kantenan danten mingon atau damel mah pasti. Atuh sakali mah Barat, Kang Barat, sakali mah tuh nyarayong ameng atusan Kang Barat. Miar. Punten pisan akang sanes teu hoyong. Tapi dah di kumaha miar, akang memang damel. Janten akang oge mah tiasa ningalkeun padamalan pangintenan. Miar harita netep seukeut ka bara. Dina hatena mikir kudu kumaha carana supaya bara bisa. Lengeh miar harita imut. Mang Barat, Kang Barat, geus tong damel engke ku miar ku miar engke di naon namina teh? Nya dibayarna ku miar. Bara harita ngareret. Bari imut ngegelenyu. Emang bade mayar sabaraha ka Kang Bara? Bade mayar sabaraha ka bara? Nya sabaraha we atuh? Akang hoyongna sabaraha? Anu jelas akang mendingan damel lah. Ame teu seueur piobrolin ongko gitu. Ame aman ka ditu ka dieu. Nah miar sanes atuh sanes sareng kaboga miar. Nya pemiar gaduh ka Bogor mah kada nyuara ngantir ka akang. Akang kan terangnya lira. Miar teh can gaduh mecaket kan? Nah atuh sanes milarian. Apa nih nuju milarian? Nya nemuna akang. Nah pake jeung ka akang. Kumaha kah? Naon teh? Nya bargus ameng engke malam minggon. Pokokna mah akang teu ngemutan naon. Yos mah miar anu bakal beris mayar. Sakali ieu we tulungan miar. Emang nah beri nyebat dulu akang kedah nulungan naon? Jadi kan engke teh miar teh bari ketemuan. Nya sareng ada rencana lami maksudna teh waktu sapungkur di SMA. Jadi kan miar pamit teh nyanak gandengan kan izin ka bilih di maksudna teh bilih di rujak lah. Malume jalmi zaman ayeuna mah kapanan. Oh. Nya rasanya pokoknya masa kalana tanggal baler miar. Bara hari tengah ulang. Emang bener yakin? Miar yakin? Itu percantoran keranan ka miar. Bara hari tengah ulang bingung. Miar anu ngomong deh. Nya, naonnya? Urang mangke malam minggon. Ku miar dijemput teh. Angin di Muhammad Ramdan kan? Nya ku miar dijemputnya. Tapi miar. Bukan makang teu ngemutan naon-naon. Tulungan sekali we ayeuna Kang. Miar teh kudu rencang. Bara hari tanda teep kada meungeut miar. Nah bener tenteuna miar. Miar anu katingalina lungguh dina waktu harita. Kami memang miar ngabutuhkeun pisan akang. Ya. Insyaallah akang siap lah. Akang siap? Cek miar harita bari nyempeng kana leungeunna bara. Nya insyaallah. Asik.
Cek miar harita bungah karena bari nangtung. Nu saterusna miar harita ngusapan kana deungeuna bara. Nuhun nya, nuhun pisan. Nya. Cek bara harita nu imut ngagelinyu. Miar harita nu kacida bisan bungahna nu kebenaran hari dina waktu harita langsung we. Bara jeung miar ararinit keresek bodasna harita ditinggalkeun we cacakan ayaan kana oge teuing poho meureunna lantaran ku bungah teuing. Waktu anu nyorelek harita kebeurang ka sore. Lantukna miar oge jeung bara harita geus baralik. Miar make mobilna sorangan sedengkeun bara mah harita naik motor backjulna we seperti biasa. Ngadadet di jalan tegan-tegancang oge ente laun biasa we kitu. Da heueuh aya motor kitu mah sakitu we lumpat. Gigi nage 3 ori motorna teh. Para harita samemeh nepi ka imahna seperti biasa nyimpang ke tukang bakso. Kira-kira tabuh opat meureun bara teh. Tukang bakso ngareret. Bara. Nah geuning sonten ayeuna mah. Mohon Mang. Kayak wih di mana kitu? Ah biasa tos amang Mang. Cek bara harita nyebutkeun teh tos amang we. Ti rencangan. Oh, mereka bakso. Mohon Mang. Biasa memang lah. Oh siap. Cek si Mamang anu geus biasa. Ngalarikan bara pada mah teu meunang sebenarnya mah. Tapi si Mamang karasa karunya bara teh memang pekerja keras, bager jeung tara loba omong itu jeung ieuna. 5.000 teh memang dibere we ku si Mamang. Padahal mah tara dibere si Mamang. Bet 8.000 gesok susah mere nanti 10.000 kakara dibere gitu. Cek pikirna 5.000 mah caina hungkul gitu cek si Mamang. Tapi dan teu kitu keur si Mamang nu bager ngarasa karunya ka bara dibere we jeung basona sanajan anu leutik. Sayuran weh gitu. Nah sugan teh kemana ceng teh biasa sok siang ka dieu teh? Nya Mang puguh dapan tadi rencangan heula puguh. Oh. Ari bara teh direncangan di mana gitu? Tebih Mang di ditu. Cek bara nyebutkeun ti ditu ting ti mana. Teu ngomongkeun ti mana.